batur mah geus rek karawin. Ya baturan deket ge geus rek kawin. Kasih dede tah. Aing iraha kawinan mana? Batur geus sarayu urang ngeuceung. Iraha ya. Tetep karariung kieu hirup teh nya. Iraha urang teh mang jodoh teh nya. Geus males sorangan. Kabita ku batur. Mun anu daek nya. Mana daek tuh? Urang kudu kumaha nya ieu kudu ka mana nya? Nyangan lalaki kudu si bongkok can kawin si bongkok ge. Si budak ge can kayu sarua bae. Tapi bet asana teh urang hayang buru-buru. Mah kudu nyampurkeun si bongkok jeung si budak ieu mah. Nya bisi kapiheulaan kudu diomong. Ulah kira-kira na miheulaan urang kawinna. Geus lah bongkok mana mah deui lah kawinanana. Si budak deui cewek urang we heula lah. Geus buru hayang kawin. Usaha ya, kawin teh Allah. Wisata teh manis sejuk, endah di. Ayana di daerah pasisia, pasalahan. Asa-asa kenal itu tehnya. Nah, iya si Egang kayak disampurkeun heula ah. Sugan digawe di dieu si Egang. Gang? Gang? Hei, Egang. Ih, bener. Tadi teh urang sangka saha nu ngagerohan teh sugan. Iya, di ditu urang teh ngagerohan. Jeung saha ka dieu? Urang bae sorangan. Digawe di dieu. Ieu wisata teh mani endah pisan ieu teh. Ieu teh nu namina Cisamaya teh ya. Damal di dieu. Nya. Tos lami di damalna? Aya meureun 2 minggu mah. 2 minggu. Tetah di dieu. Tambah suntuk ibu di imah. Terus ieu kerjaanana ieu sasapu. Ya kieu bae babarasih kitu. Bebersihnya. Sugan kan kita aya wisata kan nu kadari pengunjung teh gini. Pengunjung. Jodoh baru si saha teh anakna saha? Deuh batur urang teh. Si Bongkok. Tah geus rek kawin. Urang teh kawin. Ari si itu si budak kumaha? Duh ka eta. Teu ieu teu aya informasi naon-naon. Encan eta ge sarua urang teh bisi kapiheulaan ku si budak. Urang geus sabaraha tahunnya teu kapanggih. Nya geus 2 tahun teu kapanggih. Si budak di mana si budak? Aya di dieu, bareng digawe jeung urang. Digawe di dieu. Resepnya. Di dieu digawe tari ih. Cara panggih kitu. Teu pan eta sarua jeung Egang kan teu kapanggih. Ayeuna ieu nembe kapanggihna. Aya di ditu bisa kayak ieu mah panggih mah. Urang teh di dieu teh hayu lah itu budak juga urang teh ari nu jodohnya. Di dieu teh sing kapiheulaan itu. Nya atuh. Sing kapiheulaan si budak. Gang. Ari ieu mah lain ku carita sorangannya. Nya ari disebutna cenah ge ada sami bae abdi ge da tacan nikah gitu nya. Tapi ari pasangan mah nya tos gaduh. Tuh. Egang sih kumaha enak. Nya encan mah kitu ge. Monya teh sageulis-geulis kieu teu aya nu boboh. Masih geus sok nolak-nolak ari aya nu senengeun teh. Nu kira-kira cocok mah entos wae atuh dihitukeun. Kaheula ieu ngobrol heula di dieu. Jadi sabenerna ari tipena Egang teh nu kumaha? Milarian eta kangge salakieun teh. Da teu tipe atuh da teu pugu tipena kumaha nya. Da ari nu hiji aya nya, lain nu ku ieu, nu hiji aya da botak. Siga bonang, siga bonang sirana teh. Tah, terus nu kaduana deui, aya deui. Da kumisan kandel siga pager kabupaten kumisna. Ya Allah, atuh eta geus loba nu boboh mah geuningan teh.
embung da kitu. Heuh anu kumaha deui? Gede. Anu gede. Nu gede naonna Kak Eli? Salah tuh. Buah-buah mah di dinya egang teh meureunnan karena ngaharepkeun nu kitu na gede teh. Deus, urang mah izin mun netankeun kitu teh. Lah, geus ayeuna mah kieu bae ya. Kuring ge nya boga ka bogoh teh ya. Zamanna mah sederhana pisan. Da kerjaan, Kasep ento. ya amun eta mah nya lumayan, da kasep mah da kan relatif. Meureun ceuk egang mah meureunan eta teh sederhana, ari ceuk abdi mah nya kasep nemen gitu. Kasepak kuda meureun. Henteu atuh, tuh kasepak kuda teh naon. Terus ari si bongkok ka bogohna aya. Teuing Aya. teu aya informasi. Makana urang teh disikapi heulaan ku si bongkok, ku si budak yang buru-buru teh. Nya sok Kan atuh izin, buru-buru. urang teh kamu Ieu tahu. ayeuna mah geus pokona mah ulah neangan anu gede, ulah neangan anu botak, nu kumaha. Nu penting mah salakina anu soleh. Geus eta nya. Bageurna. Nya anu hiji mah bager ka urang sareng ka kolot urang gitu. Sok atuh panjangan kan centingna buruan tuh Hari urang mah pan kumaha? Justru egang kan ayeuna di dia wisata di Cisamaya. Pasti loba anu ka dieu. Meureunnan can manggi. Nyo berarti kasabar be atuh. Kege aya jodona gitu nya. Lain ieu urang hayang kapanggih jeung si ieu Budak. si budak heeh. Hayu anter. Hayu nah. Tapi moal dicarekan ka ieu sasabuna ditinggalkeun Moal, moal, Hayu hayu. atuh. Bebas Kasih di dia budak mah. bae nya. Ngeri nya. Allah lalauna eta. Di obatan. Sanek di mana? Kudu dibeli. Di mana sih budakna? Itu meureun di dapur teuing keur naon meureunnya. Budak. Oh, kangen euy. Budak. Ieu teh tempat naon ieu teh? Ieu teh aya lengkap di dieu mah. Budak. Misalnya tempat nasib aing mah sagelis-gelis geuning ngalamar gawe teh meunang mah jadi pembantu aing ge hayang siga batu tak kantor hayang geuningan jadi guru ngajar nasib pada akhirnya aku jadi pembantu juga hana sinung bapak aing ngajual kebon yang kuliah nasib apalah daya becati guling hari gitu mah. Nah, tapi alhamdulillah lah disyukuri. Sakieu oge aya pagawean penting halal. Tuh dia di Cisamaya. Aneh aing teh sok teu ludum da sorangan ieu teh, geus kumbah teh kamarana nya nu saja. Allah bilang aing teh umur geus meunang ieu teh. Kawin hayang, da kudu normal. Hanas cetiti boga anak rek kawinan. Kalah bisa matarek milih wing kalau milih si Entin. Dasar teh solidar si Entin mah. Gurek di ku aing eta teh si Dede teh. Pacaran ngan saumur jagung jeung si Dede teh. Ngan 2 bulan satengah bae. Kalau milih si Entin aing mah hewa ka si Entin teh. Enggak apa-apa lah. Wing manginem we ayeuna mah duh tobat siga lagu mawar bodas. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lemur karasa capena sabab aya nu diteangna teh ku si Entin aing awas lamun sintin ka dieu rek dijambek eta budak ih beul aing malah si Dedena ge geus komitmen kalahana ewo bos si Egang ge geus boga papacangan meureun aing bae anu telat padahal kaki mah da teu goreng-goreng teh nya memang apalah daya nasib Gusti karunya ka diri kuring Teu kasalah di undangna ije diri itu hese di teh duh. Budak kita dina budak bodoh anjing aneh kita dipanggil. Urang teh dulu aing maneh di dieu ti iraha urang di ngageruan ti handap mula maneh. Ya Allah. geuning Kutu urang.
lain kitu ayo dibawa kali anak itu kok kan mereka maneh nah Urang geus kaji da teu bogo ka maneh kumaha dipaksa. Anjeun mah teu ayo kawinan Siga mah. Urang jadi kenting teu payu, parebut jeung bada batur ih. naon Urang jadi kenting teu payu. Parebut jeung batur. neangan yuyu eueuh yuyu di dieu mah aya piring aya mangkok tuh ngket kuku mah can beres da ngomongna ka dieu ngket bos datang ka dieu urang ngungkung wae dicarekan Lain, mungkin hayang ngobrol jeung maneh. sanggup aing mah da mata pase ya urang teh berarti keluar emosi saya buru-buru Ya buru tidak tadi maneh teh. Buru hayu maneh digada siga mundingnya ih. Buru. Itu buru. Ih, kita buru. Iya, Bunda. Ya Allah, Hayang geus lila cenah geus tahun-tahun teu panggih maneh. Buru. sehat. Sehat. Udah kan anda kan? naon Iya, budak. Budeg. Si budak. Saeutik. Hayu tuh udah geura dari di ditu hayu ngobrolna meh renah ngomongna yuk ngobrolna. pegang Naon? aya minum naon Ari di dieu aya nginum naon emang? hah Aya nginum naon? Nu kiru aya nu kiru. Bang Denge teh maneh menta nu kiru. Naon maksudnya nu kiru? Atuh aya cai kobokan arek. Ih gelis-gelis maneh jorok. Kobokan. Lain cai kobokan maneh mah. Nu kiru teh naon sih centin anu basa urang bareto teh geuning. Basa irahannya urang pernah tah nginum eta ngeunah. Anu naon ya ngaranna nya? Nu kiru. Naon sih? Kira-kira. Naon sih nya? Anu warna pink eta teh kan? Semu-semu beureum gitu Berharita. gini. Oh, di kapena Tante Elis. Tah eta naon sih ngaranna? Eta teh namina teh Sweetie Blue atau apanya eta teh? Kira-kira ari blue teh lain bang birunya. Biru, Nah, tapi eta geuning mah eta na warna beureum. pink. Beureum pinknya, heueuh. Pokona mah Sweetie, pokona mah intina. Aya eueuh nu kitu teh. Naon sih? Nu sweetie-nya. Sweetie, aya Bisiti dia liwat kan ya bisiti. Rungkad, Siti rungkad. Atau aya kita minuman bisiti ngaranna. Oh. He, di dieu mah ngaranna ge pawon, lain dapur, lain pantry siga di hotel. Bisiti, Sweetie. Aya eueuh. He, sate. Eueuh nu ngaranna bisiti, Sweetie di dieu mah eueuh ayana cai kendi, arek. Hah, cai kendi nginumna oge teu make gelas ditotor, arek ieu wing ya. Mung aing mambung nu Elah, kitu si mah. Made, Dok. Jadi ada di tempat wisata ieu mah ngaranna ge kan Pasunda gitunya. Jadi meureunnan segala makanan, minum teh nu tradisional. Ya, ojo, tak ayana cai nu kieu arek. Kudu nangga. Sieun maneh. Cai waras ieu mah sok jamin jajag gorengas maneh ya. Amun arek ieu ya. Iya tradisional ieu mah jadi leuwih alami, leuwih sehat. Tah, ka dieu ieu na kucurkeun. Gitu kan ya. Itu pisannya. Iya, Mi. Tiis ieu mah. Bari Iya kieu. teh, iya tadi balik. Kan urang teh tamunya. Heueuh Nyari maneh hayang diguyur ku uing. Ya. Bebas di dieu mah bebas. Urang nu tamu dah aing nu disuruh. Tobat, aing mah salah wae. Maneh mah. Aing mah milih jodoh salah. Aing mah mana darah tangga dia kalau nyen masalah, aing hirup salah wae. Mana tadi ngomong jodoh? Oh, ya alhamdulillah tuh. Terus kayaknya Iraha nikahna Iraha. Bade nikahna Iraha. Iya. Kawin. Oh, orang teh bogo kasih eta. Ngerek mah anu terjadi ka maneh. Akang Dede. Ulah ngomong. Nah, di salah wae aing malah. Yuh, maneh bisi pipaseaeun maneh Aing mah mending ngomong lejeng ieu. Mending ngomong lejeng ieu. Aing kira kawin. Edan aing lila-lila. Ye, tiba barang gini tinggal si Dede teh anu hayang milih centin teh manehna teh kitu eta teh.
Ulang teh tah lila-lila kitu mun kawin teu menang-menang si kabur ke bawah. Naon deui? Sudah lupakan saja yang namanya Dedek ya. Ari maneh dikawin oge. Tuh. Tah, budeg. Tanya. Kumaha? Ayeuna kan abdi ka dieu nya ya. Urang teh pan geus 2 tahun, teu kapanggih gitu. Jadi Kangen. Jadi ari rencana abdi teh kayak dina Sasih Payun teh bade acara tunangan gitu. Jadi ngahaturanan supaya Egang sareng budeg teh karorompo ka ditu ngahadiran. Tunangan Nya tuker cincin. lain rek mah panas uing. Aneh mah sok Aing sudah mah bae. lain keunge kieu lamun aya pada batur anu tunangan nu kawinan paling aing disuruh di dapur disuruh masak. Yang hareupan deui saeng hideung, yang hareupan deui saeng hideung iraha aing di dangdanan geulis. Moal. Karunyangan Sekali-kali mah iya jadi cicing di naon sih hari di hareup teh kitu teh tong. jaga tamunya. Jaga tamu. Jadi pagar ayu aneh. pagar ayu. Dirias geulis. Karena si budak ge geulis saha nih. Percaya uing mah kamaraneh teh boba wae ti bareto oge. Aneh masuk sudon bae da. Aku mah kadang teh lamun ngobrol jeung maraneh teh asa dikucilkeun wae makan aku mah betah di dieu di pawon. Yang kejenjung sorangan jeung cowek teh jeung tetenong. Bener baik badak kan itu bae. lagi urang bager kan kasih budak ge nya. Orang kencana ge urang ngomong sekali, 2 kali, 3 kali teu kadenge ge urang tetep bae ngabaturan di sekolah. Cakapeung mah capek heuh. Capek. Ieu cek ieu Egang. Ente karunya hanas ka kolot teh. Si eta mah pan kuliah. Heeh, sarua kolotna teu boga sawah sapetak, dijual jadi sarjana, jadi guru 2 tahun teu panggih enak jadi guru. Mana ge boga lain sawah sampai tah? Hah? Mana boga sawah sampai? Nu mana? Hanas kolot uing mah dengekeun. Kolot uing ngajual kebon. Aing teh jadi sarjana, balik deui ka dapur. Panggilna jeung nu hideung deui. Jadi iraha rek aya jajaka datang ka dieu nya makan uing ngajak kawin. Menta resepna kacentin. Udah gitu. Supaya urang jadi jalma anu istilahna sesuai keinginan urang, eta teh teu ieu teu gampang. Prihatin sareng sabar. Eta teh abdi ge sami peurih. Kuliah biaya ti kolot yang sakitu kudu cukup. Kan ngaturna teh kudu bisa. Makanya orang kudu boga sampingan naon bae gitunya. Nu penting halal bisa ngahasilkeun ngabantu kanu jadi kolot. Jadi ulah nganggap cenah peda ayeuna abdi jadi guru enak gitu. Padahal mah peurih sami bae peurih. Mana teh bersyukur. Jadi teh itu dari pamboga sawah sampai tah heuh. Dikohirkeun heuh. Gang. Ngajak ngomong naon. Emang boga sawah sampai tah. Aduh urang teh sampai tah. Reng geus aya mah kieu, maneh geus dalahar acan. Mana rek merek? Pegang terus emam. Pegang acan. Ya abdi ge ari ayeuna mah tacan. Berek. Bae sarapan lontong. Lain ku kitu keder uing maneh ka dieu teh lain ngomong ti tadina nelepon ke. Apa telepon aing teh? Kita sengaja. Kita sengaja. Emang mana boga telepon? Boga parang sawu. Canggihnya. Pancena bergaul jeung saeng hideungnya. Bukan telepon kieu maneh teh. Tadi teh panggilan masuk tulisanna teh Uning, heeh, tadi Uning. Tapi geuning teh nyorak, kurang teh Ning, ieu ka dieu Ning. Ieu maneh eta na hirup. Loba kuota diangkat Lain teh nyora. Nah. Ceuli manehna kudu dirojok heula karek nyora. Dirojokna kunaon nya Teh kira-kira? ujung maneh tuh capek. Geus da budegna emang gitu biasa diobaran ya. Sayuna orang mah capek ngomongnya si budak teh. Nyambung orang capek ngomong gimana? Ngomong Gitu ulah gitu. Saya buru-buru. Kayaknya kadi itu heula tadi kadi itu heula. Keluar. Ya. Mal diajak uing. Ayo. Buan atuh itu aya pagawean eutik deui ka si bos kadi pagawean can beres aya bicara kan incot deui masalah deui. Bos
Abdi ngantosan di luarnya. Oh iya oke siap. Silak gedungnya, tungguannya. Iya. Udah mana malila. Ih, profesional ari gawe. Ini masuk dulu. Ini bobogoh hiji deui. Bapak, itu sebenarnya wisata naon? Di TKP nok Kampung Pasundan Cisamaya. Oh, Pasundan. Ani mah karakter orang Bapak da terus lami seberat tahun loh uih kalembur. Ieu nama nok ani di pasawahan teh aya Kampung Pasundan. Sakieu endahna, sakieu nyamanna, sakieu matak ieuna teh nu kumaha nya matak endah gitu. Yang geus mah kumaha lamun urang ngawinkeun barudak di dieu bae da soalna lokasina alus. Bapak, hari mama mah hayu bae da mama mah kari ngeprakeun. Ngan eta nasi dede narek mawanaeun kana pentingna. Geus ayeuna mah kieu bae. Ari rezeki mah ti mana bae, nu penting mah ngajijikeun barudak. Ya, cek mama, rasa kali-kali deui masalah harta da harta mah nunturkeun ti Panderi. Yang penting si Aa jeung si Cece jeje. Teu bisa cek nok ani cek bapana. Pokona mah mamah lamun ngawinkeun neng entin henteu meriah, babawaanana henteu megah, henteu nganggap degung, henteu nganggap jaipong, henteu nganggap bodorana moal bisa. Da urang teh kitu rek kieu ge ngawinkeun pertama, komo maning nok entin anak pelajar, loba babaturanana ti manggultas, ti sagala kan nuju kuliah di jurusan manggultas sanes. Fakultas mama, lain manggultas. Geus kumaha cek nok ani bae, da mamah mah nyahona manggultas. Si teteh teh kuliahna di manggultas. Geus mah geus. Tong loba omong, ayeuna ieu ka mana si Ujang Haris? Teu aya. Sok pilarian ka mana? Si kopi teh aya. Kopi teh aya gula. Terus satu hari teh aya mah sok salih ke Ujang lah sok. Tadi sareng mamah. Sok terus dipaksakeun. Mah. Pinten-pintenna rek ngawinkeun si Cece iraha. Mun tiasa mah di dieu katingali ke pan, dina pan megah. Pantes di dieu mah. Nya puguh ieu teh mamah teh sareng si bapa teh nuju ningalian ieu ari kitu teh nya megah, matak cocok, matak naeun. Malah mah si bapa teh cek mamah teh bapa silidik heula kira-kira si dede mawa naeun. Da mamah teh ngawinkeun pertama ka neng entin teh kudu megah, kudu mawa mobil, kudu naon. Cek bapana bae tapi teu dilaksanakeun cek. Mah geus ayeuna mah ulah ngomongkeun bae harta. Nu penting mah kudu nurut kana omongan si Cece, si Bapak jeung Haris. Teu bisa kasep. Da puguh mamah mah kahiji urang teh jama terpandang, kaduana penting panjama kuliahan di manggultas. Terus katilu da ngawinkeun pertama hayang megah, hayang dibawakeun naon-naon mah kan nugaskeun si bapa. Silidik ka babaturan ke neng entin dibawa naeun, dising teu meunang naeun. Mun teu meunang kajeun teu tulus, da ngerakeun mah nya kawinan teu meunang naeun kitu. Mamah mah geus ieu cocok bae di dieu lah kitu. Geus mamah. Ulah ngomong bae, kumaha cek bapak. Bisa cek bapak. Pokoknya mama mah lamun entin teu dibawa nanan si dede. Mama singkir ngomong jeung bapaknya nih. Lamun teu mawa naon kajeun teu tulus kawin. Neng entin teh jama pelajar. Teu naon. Bapak mah teu satuju ya kajeun mama. Mending mangkat indik. Los urus punya bapak jeung ku barudak dua. Mak entin teh dibawa naon. Kamana bae. Kamana bae. Manyana disuruh nyelidik di kamari ti kumaha rek mawa naon eta si dede. Tos caralik tos. Tos nok. Pokona mah kaputusan mamah kudu meriah, kudu barang bawa, teu mau mobil-mobil acan eta neng entin. Si dede ka disuruh balik deui teu kawin. Lah kitu mah deuh. Mah Teu bisa. Yo, komo maning engke mun geus kawin, meureun sagala ti mitoha, neng entin ra kitu ra geus digawe. Manyana mamah nguliahkeun ka pati-pati beak ratus beak puluh juta, ari boga salaki pengangguran. Keheulaan dari kitu ra kieu teh geus diwisuda. Lulusan ti manggultas, rek nanahaan kudu boga salaki lu teu mawa naeun. Geus. Yo, mending tegas ti ayeuna. Daripada aku Haris kasep aku batur ngomongin batur urang mah batur aku bisa menyokan batur ngomongin
Justru tah ari batur mah lamun teu maonanan teh meureun dilelewe. Tuh cenah anakna cenah ge geuning neng entin cenah sakitu geulisna ngabahel nelkrom jiga kacang ngora ari boga lalaki teh manah-naheun. Rek kumaha her? Urang sawah lega kebon lega rek nanahaan. Eta pe mandang harta meureun si Dede teh. Ngarti? Ya Allah, geus mah istighfar. Ari gaduh adat teh tong keras-keras teuing. Ieu karunya ka barudak ya. Karunya sih karunya. Keun bae da ieu budak bakal. Nu penting mah keur merjuangkeun neng entin. Nya nu ngajuangkeun tapi tong heuras teuing tos. Waktu geus deukeut, mamah geus pesen aula, geus naha, geus itu geus ieu, hayang anggap degung, hayang anggap jaipongan, hayang anggap bodor, dicampur-campur. Kan baraya, di baraya teh sagala komplit. Mangena cacan mere uang dapur-dapur acan. Tong geger teh kimaha nuturkeun ti itu kan. Itu, ari mamah cenah kudu ngaluarkeun jeung bayar degung bagi bayar bodoran make heulaan anakana bapak kudu nurut ka mamah silidik ka ditu rek mawa sabaraha silidik wayahna Geus tunggal heula kasep nok pokona mah keputusan ieu mah urusan si bapak nya Mohon Pak. eta pangjagakeun tah si mama. Mohon Banu bisa nak kitu teh puguh. Astagfirullahaladzim boga pamajikan keras-keras teuing ngarakeun ka tetangga ngarakeun ka dulur urang pamajikan keras-keras teuing goreng adat. Aduh, ari manehna yang kawin jeung aing harta ti saha ti aing. Ieu budak jadi pusing mikiran mamahna. Keras-keras teuing ya Allah Gusti. Jadi kepikiran ya. Tah, Neng, ieu Cisamaya teh. Makana si ada janjian jeung calon cecek maneh teh centin. Anu indungna galak. Nya duka ari galak teh teu nampan si Ameh teh apal ye. Gitu, ai Neng apal ti saha? Kan anu teh mun itu papanggih jeung si mama jeung si bapak teh. Heeh. Papanggih pas di sawah teh. Masa si mama na gede ngarankeun cenah kitu ari gitu. Mending ngawak-wak sagala omong. Nah jadi si Ateh janjian jeung cece maneh tadi dia cenah hayang di aula Cisamaya di kampung Pasundan. Oh, ini kampung Pasundan. Kampung Pasundan. Be, uang keluar be, uang numpan tempo. Oh, bilang minapis air di dia. Tuh Neng, yang halus ya. Lega, lega halus. Ah, kena nikahnya di dia gitu. Ya ke di aula pan aya dukung baraya cenah. Oh, aya organ aya organ. Aya. Wah, mana mau organ bebe. Kan bisa ngage. Detik kana teh geus gual geol. Ya abah geus geus gede can gual geol. Geuning eta aya deh man kitu. Ya mana? Toko diharap. Sok. Sok tinggalin. Nek mau robot mah. Wow. Yakin? Wow, awak leutik mau robot. Ah, geuning eueuh kudaan. Bisa aku tuh jadi kudana. Sok aja. Sok kaget. Lagi, wing nek mau robot mah. Mana ya lanjut suruh jadi kuda. Her acakannya. Sok. Duh, geuning motor kieu ah. Cenah. Lagi dorong atuh. Mana jadi kuda? Heeh, geus kajeun. Sakali-kali ngage ka adi teh. Itu tuh sabet. Oh iya. Mau saya ke sahabat? Nak ajeun nanti sekali-kali digawekeun. Ya. Agak hareup. Gusti Allah Akbar.
Mau yang jadi kuda. Agi ah, numpang. Oke, heula tuh. Udah kumaha di Numpang kumaha. angkat gini. Oke, heula sih. Hei, bukan cicing. Ibu yang orang ngutang gitu. Agi. Saya turun-turun enggak, semuanya kekituan baik enggak. Udah segala. Kayak kira benci kekituan baik. Besok turun. Anjat di mana nah? Masuk kan. Tuh. Be. Mau kemanggihan cucu maneh. Di mana di handap? Di handap. Be. Yuk. Mana ya tahan tuh. Wah. Yuk, nah. Yuk ah. Mau bocoin kalian baik. Ini nah. Batu tete batu. Batu pipinya. Agak nih bisa. Leto minum dah. Air leto minum dah. Eta manusia RT. Itu tinggali. Aduh. Itu tinggali. Eta manusia RT. Ya, terus kan ulah nyut-nyut. Nyut kan. Ini silat. Udah mual. Moal. Aduh ah. Mana sih teman-temannya? Oh, mana mah? Mana main tekan saya? Agak nih iya ah. Jadi kan mana? Dan naha paling ngerojok. Aduh nyeri ah. Nah juga. Aduh. Juga kana naon? Aduh. Hah? Juga kana naon? Anu liang tae. Aduh, geus ah capek di cecena ayo padahal. Kayak kemana tuh kemana tuh ya? Capek euy. Anisman, ini kalebak. Ayo kita adu dulu. Ayo saya nanti sama ayah gede Ngojai. bisa Ngojainya. sok wajah di sini kalau leper mana ke kumak karep Aduh kena una yo. nah modal mah hidup di lambun-bunan teh hirup Itu menyane. jong kan golongan dia nyatuannya ke kemana sih intintanya Ayang capek gini kan, iya. Kopi dunanana, umbag-umbaganana, jalan teh. Ari Kang Dede di mananya? Janjian di dia. Masih lami kene gitu, tak kan? Oh itu di Nassau. Ayah, kayak tadi disamperkan. Kang? Kang Lami. Baunan ya Eta tos iya nyabak itu aya tangkal anu itu teh pantesan ada bau daun sareuni tas di mana eta pasti hendak lain orang teh kieu rek nempon eta jeung ke oh acara urang teh ya kumaha nyamun ari oh iya mah nuhunkeun teh di Cisamaya tempatna teh gitu akang satuju ya alhamdulillah hari akang satuju mah ngan koma bebeja ka orang tuanya adek si Amer pura-pura peureum maksudna barang bawa ge istilahna erek saaya-ayana bae lah kan kitu rek nyoba itu rek nyoba da iya hari ming matos kumahanya hari bapak mah alhamdulillah narimakeun gitu mun aat senage nyandak naon gitu teh sederhana dan hari ini sok rada rewel tapi da insyaallah hari hatena mah da geuningan sae eta teh nah sampai da hari awal eta
sama pasti gitu nya galaknya judes gitu. Jadi anan tong iya nya karena mangka sabar tumarima maksudnya teh dah kumaha kan calon sepuh oge mun ieu teh nya Ya, mangka sabar kali itu bebe, kalau ayo kadi tuh mohon lang ngalian tempatnya nya mohon ya.